Hikayat anu kadua dina kitab An-Nawadir nyaeta mertelakeun atanapi ngisahkeun dina kautamaana netepan dina waktu wengi nyaeta netepan tahajud. Dihikayatkeun aya hiji jalma nu mana eta jalma teh arek meuli abid jang jadi pembantuna. Terus dongkap tah ka abid eta. Ceuk eta abid nu arek dibelina, mangga wae kaula dibeli ku anjeun, cuman kaula ngagaduhan 3 syarat. Lamun 3 syarat ieu cumpon, insyaallah cenah kaula daek dibeli ku anjeun. Ceuk eta dudunganna naon syaratna? Syarat anu pertama, wayahna anjeun ulah sok nolak atanapi nyaram dina nalika waktu salat anu 5 waktu dongkap. Kaula mah hayang salat. Tah eta syarat anu pertama. Syarat anu kadua, kaula bisa ayeuna ngahodaman anjeun ngan saukur dina waktu beurang. Wayahna dina waktu wengi mah kaula hayang istirahat. Ulah nepi ka ayeuna beurang gawe, peuting gawe kaula bisa ayeuna gawe dibeli ku anjeun ngan wayahna peuting mah ulah diganggu. Eta syarat anu kadua. Syarat anu katilu, wayahna kaula mah hayang dicicingkeun nu mana eta naon ceuk urang mah kamar lah nya, hayang dicicingkeun di kamar nu mana eta kamar eueuh saurang oge anu sok asup ka eta kamar. Salian ti kaula nu bisa asup ka eta kamar. Teras eta si dununganna teh anu arek meuli teh sok mangga wae ku kaula syarat anjeun dicumponan. Terus dipeser, teras mangkat ka bumina, teras eta si abid teh dipiwarang naon ngurlingan bumina si dununganna piwarang milihan kamar anu kosong. Anu memang eta kamar teh henteu ayeuna naon kaasupan jalmi. Ngurlingan teh si abid nepi ka kapenak beureun di juru ayeuna bumi aya hiji kamar nu mana eta kamar kosong tara diisian. Bahkan meureun ku pribumi ge tara diasupan. Tuluy si dunungan jadi aneh. Kunaon sababna eta si abid milih eta tempat padahal eta tempat atau kamar teh tara dieusian ku saha-saha, bahkan pribumi ge tara ka eta kamar. Ceuk eta dununganana, naha anjeun milih kamar eta? Pan kamar eta mah tara diisian ku kaula, tara diisian ku keluarga kaula, geus dikosongkeun, geus dianggap gudang. Cuk urang mah pikeungeun lah kamar eta mah. Ceuk eta si abid pembantu teh ngajawab, naha anjeun terang teu lamun aya tempat kosong tapi urang cicing di eta tempat kosong jeung Allah, insyaallah eta tempat kosong bakal jadi rame. Pokona mah bakal geunaheun lah asal urang cicing di tempat eta jeung Allah. Tah teu pati dianggap ta omongan saha? Omongan si abid teh ku dununganna. Teras terus lami nama didinya biasa bisa ngahodaman atau bisa jadi pembantu teh ngusyukur siang unggul biasa kitunya damelna. Tapi wengi mah anjeunna biasa teu tiasa diwagel gitu. Tah dina hiji waktu kalaresan dina waktu wengi eta dunungan si abid teh ngayakeun pesta ceuk urang mah nya. Lamun di zaman ayeuna mah meureun naon orgenan lah gitu. Biasa ngundang tetangga, ngundang babaturanana gitu rame we pokona mah. Tah dina waktu tengah peuting beres acara rencang-rencangna atau batur-baturna geus araruih nya ka bumina masing-masing. Tah teras eta saha si dununganana teh ngurlingan ayeuna imahna. Kabeneran pas hareupeun kamarna si abid teh anu mana eta dununganna ge can pernah kadinya salami eta si abid aya di dinya. Da saking ku penasaran nya dan nu awalna teh hayang ngicing tempat kosong bari beuting ulah diganggu. Nepi ka seep panasaranna eta si dudungan nepi ka ditoong. Ditoong tah kamar di si abid teh. Pas ditoong ari baru geuninganan si abid teh keur ibadah, keur sujud.
ka Gusti Allah bari luhureun mastakana aya lampu anu mana eta lampu teh dijieuna tina cahaya. Teras eta lampu teh digantungna atau ngagantungna ti langit langsung. Jadi para eta imah teh jadi naon? Kabuka lah gitu. Tah eta si abid kekayaan sujud bari munajat ka Allah. Kumaha munajatna? Ieu munajat si abid dina waktu keur sujud kitu, ya Allah, da kaula mah abid anu mana kaula teh gaduh dunungan, kaula diwajibkeun ku Gusti kedah turut ka dunungan kaula, tapi kaula geus mere waktu ka eta dunungan kaula bisa ngahodaman dina waktu beurang ngungkul. Tah hayangna mah kaula teh cek eta abdi dina munajatna bisa ngahodaman ka Gusti teh hayangna mah beurang peuting ngan ku sabab kaula boga dunungan kaula mah abid beurang mah kaula teu bisa ayeuna munajat ka Gusti ngan ayeuna kaula insyaallah bakal ngahodaman ka Gusti bakal ibadah ka Gusti. Mangka wayahna ya Allah cek ieu abid hampura uzur abdi dina waktu siang sabab kaula ieu ngan salaku abid teu bisa ibadah 24 jam. Tah ningali kitu eta si dudungan teu eureun-eureun ningalikeun keanehan-keanehannya. Pan aneh aya ningali aya lampu nu mana eta lampu teh naon nyaangan bari tina cahaya bari ngagantung ti langit ti luhur ti awang-awangnya. Ka eta kamar. Nepi ka ayeuna ku saking ku aneh-anehna teu karasa tah nepi ka ayeuna si dunungan teh ningalikeun eta si abid nepi ka waktu subuh. Ya. Sabab ningali keanehan si abid teh ya. Tah dina waktu datang waktu subuh tah eta lampu ngaleungit deui. Cuk urang manaon angkat di ka langit bari suhunan-suhunan ayeuna bumi rapat deui. Satuluy si dunungan eta mangkat biasa ka istrina deui. Teras santos ayeuna ieu dununganana penak jeung istrina, cuk urang mah teu bisa jaga rahasia lah nya. Dibejakeun ka istrina bahwa kaula teh penting ningali si abid kieu ibadah ka Allah bari ningali keanehan-keanehan. Ta asana mah si istrina teh percaya. Ah piraku kitunya kajadian samodel kitu pan eta mangan saukur abid. Teras saking ku penasaran hayang ngabuktikeun dina wengi kaduana ngahaja cuk urang mah nyaon ngendap-ngendap lah. Si aya dununganna jeung istrina ngahaja ngadatangan kamar si abid teh. Geus aya hareupeun kamar ditoong tah ku dununganna jeung ku istrina. Hayang ngabuktikeun bener teu caritaan salaki aing gitu. Ripek teh pas ditoong teh bener we. Pas wengi-wengi anu tos kalangkung bahwa si abid eta keur kaayaan sujud bari luhureun ayeuna mastakana aya lampu anu didamel tina cahaya anu digantungkeun ti langit. Jeung munajat deui biasa cara nu awal teh kitu. Tah tos kitu ningalikeun si istrina teh si istri dununganana tos lami da waklum istrinya kadang-kadang mah teu bisa naon teu bisa nutup ayeuna lisana ngagorowok cuk urang mah kitu. Cek eta istri dununganana ayeuna mah anjeun geus merdeka biwajhillah kalawan arah-arah Allah. Hei abid ayeuna anjeun geus merdeka anjeun geus teu kudu jadi abid deui geus teu kudu ngahidmah ka kaula deui sabab kaula geus ningali keanehan anjeun. Santos teu kitu eta si abdi nu keur sujud reuwas nya. Sabab naon? Sabab ari wali mah banyak mung katingali ibadahna. Mentakan hayang cicing di kamar anu ujung anu teu bisa asup ka sasaha oge supaya naon? Supaya alim kanyahoan ku saha wae ngan wungkul kanyahoan ku Gusti Allah. Tah dina waktu ayeuna ieu si abid ngadangu kana nyariosna eta dununganana cek ieu si abid langsung ngangkatkeun dua pandanganna bari ngadoa ya Allah kaula geus menta ka Gusti nu mana
menta kaula ka Gusti teh wayahna ulah nepi ka ngabukakeun, ulah nepi ka kaula kanyahoan keur kaayaan ibadah samodel kieu. Jeung kaula teh hayang nama nepi ka maot ulah nepi ka kanyahoan ayeuna naon ibadah kaula tingkah laku kaula tiap wengi kieu. Nya lamun nalika kaula geus kanyahoan kieu wayana ya Allah ayeuna keneh peuting ayeuna keneh kaula hayang dimaotkeun ku Gusti sabab kaula geus izin. Hatos ngadoa kitu eta si abid langsung pingsan langsung ngajungkel harita keneh maot tah kitu nya ieu sapalih kisahna para aulia, para kakasih-kakasihna Allah anu sok ibadah tiap wengi ka Allah ngahodaman ka Allah. Tadi antara karomahna nyata tiap wengi sok aya lampu tina cahaya anu ngagantung ti langit nyaangan ka eta abid. Wallahu a'lam bissawab.